Ari tata krama basa dan napi undang usuk basa teh kabagi jantan dua kaji basa loma, kedua basa lemas. Basa loma digunakan pikeun kasasama, contohna urang rek balik kuring keur dahar jeung sajabana. Kedua basa lemas, basa lemas mah basa lemas teh kabagi dua deui, nyata basa lemas keur sorangan kanggo nyalira, sareng basa lemas keur sorangan kanggo nyalira. Contoh tina kecap basa loma balik kecap balik lamun digunakeun pikeun sorangan ku basa lemas kalimana kan basa loma mah kuring rek balik, namun dilemeskeun abdi bade wangsul ya, abdi bade wangsul sanes mulih tapi wangsul tah ai mulih mah lemes keur ka batur. Contohna bapak mulih ti mana ya eta mulih. Tapi sekali deui lemes keur sorangan, contohna abdi bade wangsul lemes keur ka batur, bapak mulih di mana. Contoh sejen kecap dahar basa loma lamun dilemeskeun pikeun sorangan janten nada, contohna abdi nuju nada lemes keur ka batur naon tuang. Bapak ayeuna bade tuang sareng naon ya, janten kau nyalira mah nada, ka batur mah tuang. Contoh saja nulaina sejana indit kuring rek indit abdi bade mios nya, ibu bade angkat ya, abdi bade mios, ibu bade angkat. Datang kuring datang ke sekolah jam 7, abdi dongkap ke sekolah tabuh 7. Dupi bapak sumping ka sakola tabuh sabaraha ya, enten datang loma longkap lemes keur sorangan, lemes keur ka batur sumping. Sare penting mah teu bisa sare urang mah lemeskeun wengi mah abdi teu tiasa mondok kaung ka batur dupi wengi bapak tabuh 10 parantos kulem teu acan kulem dan sare mondok lemes keur sorangan, lemes keur batur kulem. Mawa kuring poho teu mawa buku kuring mah urang mah lemeskeun hilap abdi teu ngabantun buku, jadi lemesna tina mawa keur sorangan nyata ngabantun atanapi bantur. Mau ka batur naon nyandak, ibu manawi nyandak buku abdi bade nambut nyandak. Imah teh di mana? Lemes keur sorangan di rorompok kalarasan teh sasaha. Lemes keur ka batur naon bumi, tupi bumi teh dipalih mana? Dan imah rorompok lemes keur ka sorangan, lemes keur ka batur bumi. Ngaran ngaran teh ya, eta loma lemes keur sorangan naon ngaran teh wasta atanapi nami. Nepangkeun wasta sim kuring Asep, nepangkeun nami abdi Agus. Lemes keur ka batur naon jenengan, dupi jenengan teh saha bener jenengan. Jadi lemes keur soranganna wasta tanapi nami, lemes keur ka batur jenengan. Meuli kamari mah meuli sapatu mahal pisan, lemes keur ka sorangan kau nyalira kamari abdi miser sapatu, lemes ka batur naon ngagale
kamari bapak ngagaleus sapatunya ngagaleusnya enten meuli lemeskeun ka sorangan mah meser lemeskeun ka batur ngagaleus nyarita atuh gara nyarita tadi kuring teu nyarita aduh poho puguh lemeskeun ka sorangan naon nyanggem tadi abdi parantos nyanggem ka Asep nyanggemnya abdi nyanggem lemeskeun ka batur nyarios tadi Pak Asep nyarios ka abdi bedehna anjeunna moal tiasa sumping dina undak usuk basa teh pikeun nyebut silsilah kulawarga pikeun nyebut pancakaki aya istilah-istilah khusus biasana lemes keur sorangan nggunakeun pun sedangkan lemes keur ka batur tuang gitu. Contoh bapak urang lemesna naon pun bapak maneh naon lemesna tuang rama ya. Lamun bapak urang maupun bapak lamun bapak maneh tuang rama indung urang pun biang indung maneh tuang ibu dan indung teh lemeskeun sorangan pun biang lemeskeun ka batur tuang